buah salaki kori rek nanaon teh kori we terus rek nginum Coca-Cola seperti limun bintang 7 da salaki nah kori rek sareng hayu geus da salaki nah kori ngarokok dulu teh malah deh ku pemajikan kolek ngarokok jarum coklat cek uing oge tadi kadieu lain ngaji duaan didinya leuwih ayeuna bari nangtung kita pada deket-deket ngaji kalah ka jauh-jauh mata riweuh dina rolol ceun urang mah di dieu di bade ieu kosong dar hayang nu jauh ai lagu si Ece naik ka panggung karieu kabeh geus kuhurana eueuh kumaha deui atuh hirupna mata kudu ngajaga nu penting eta sok salat parayun amari oge anu ngaos di tukang teh maot tuh satu ka dia teh aku mending maot mending hirup nya sok diburu lah tukang-tukang ngaji teh kudu papayun pan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Alhamdulillahilladzi amarna bil hasanah wan naha bis sayyi'ah amarna bil istiqamah. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina amanu wal ladzina hajaru wa jahadu fi sabilillah ulaika yarjuna rahmatallah innallaha ghafurur rahim. Qala nabiyyuna wa maulana Muhammad at-tahaddusu bi ni'matillahi syukrun wa tarkuha kufrun. Qala Ibnu Malik wa fi ikhtiyarin la yaji'ul munfasil idza ta'atta ayazi al-mutasil. Anu pudigados dipihormat keluarga besar Bapak Haji Wawan. Anu mana Pak Haji Wawan teh? Wawan ya. Mudah-mudahan Pak Haji Wawan sing barokah. Anu ngome HP sing gaduh kuota. Nu genut sing ngapegangan. Pegang singa genutan khususna para kiai anu aya di lembur naon ieu teh Cibogo tilu sing lalancar usahana sing lalancar rizkina ulah sampai hirup teh lobahu ulang-ulang aja karena hutang. Kalau dunia mahalun lil balwa
hari dunia mah tempat ribu, tempat capek, tempat ujian, di mana orang hirup pasti papangi ejeng ju cing tarik atuh anu teu ngomong setruk ya baik salah kita ke diajar cingari bakal papangi ejeng jurang-jurang kemaksiatan naon juri itu Ina kita bi'anatut talibin juz kedua halaman 267 dina sebagian anu disunatkeun dina bulan Muharram teh nyaeta kudu loba sodaqoh salat lamun urang kurang sodaqoh sok loba panyakit sok lobaran naon randa oge ngereuyeun ngaji nyai randa ngeunah ada kurang di mana hayang barokah ngaji saur pangeran santri mah ulah loba muji diri tapi kudu loba muhasabah diri introspeksi dan ngaji teh neangan cacaan hirup supaya urang hirup teh ulah loba salah maka termotivasi di alam dunia teh merlu kenaon ngaji da awewege sok loba pangabutuh aja ngomong aja awak badak suara leutik cek mah hirup di dunia teh loba pengajian cek akan baik salah oke ada di mana orang hayang berkah dina bulan Muharram jalma iman mah daek hijrah daek jihad ngomong kurang gaduh bumi gaduh usaha terus tahadus binikmah ngayakeun pangajian lain ria ieu teh tapi muhammad syakaroha qayyada biqaliha jadi jalma anu syukur teh sarua jeung ngonci kanikmatan dan ingan loba nu maot teh anu pedit nu beunghar maot nu make emas oge ngilu ngurapkeun naon ngilu maot ada hirup teh naon ngaji teh supaya loba amal ku ngaji teh supaya nambahan iman ku ngaji teh supaya nambahan menang ridho Gusti lawan calik di dia ulaika yarjuna rahmatallah mata ayatin pengajian ge urang teh roja ka Allah naon hartos roja teh pengharapan hoyong menang kasih sayang ti Gusti sugan we ece oge boga salaki jadi benar juj sok cing tarik juj tanggung jauh gedekan kanyaan ini mana gede no gitu kenaon badak oke lulus dan teangan teh anu barokah ece di nu badak tak itu ngomong ece bae salah oke pokoknya nu teu ngomong bae duae eta teh gejelas setruk satu mending sehat mending setruk satu ngomong Muharram Safar Rabiul Awwal Rabiul Akhir Jumadil Awal Jumadil Akhir Rajab Sa'ban Rawah dina doana ge aluma balikrana fi Rajab wa Sya'ban
lain Allahumma barik lana fi Rajab wa rawaha. Tong make musik apalkeun Muharram Safar Rabiul terus Jumadil Rajab sok saja berterwah deui dia Ramadan Syawal Zulqaidah hapit deui nya Ramadan Syawal Zulqaidah dan Zulhijjah eti ari maneh kan dia ninggalin antina tuh itulah nama 12 bulan Islam dari Januari, Februari, Maret, April apal dari bulan Islam teu Arab dok semangat Muharram Safar Rabiul lain di dia di kitu-kitu manya wayah kieu geus aya laleur atuh ya Thaibah ya Thaibah ya dawal ya hada sakanane wal hawa nadada wal hawa nadada wal hawa nadada
kurang teh mengharap rahmat di Gusti Muharram teh hayang menang pangajian, hayang menang ngampura, meh loba dulur karena duit tuh aja anu bagi duit mah kudu dicepeng sih ngaji atau dicekek mah naon mun pamajikan nguseup wae kudu loba dikendalikeun nafsuna main wae kenyot cece lamun salaki leuleus ta malam Jumat kudu loba dibere pitam dibere sumanget ku aja dibere susu mah lain ngaji ngagantel meureun terus ada hayang berkah ngaji Muharraman hayang tenang bingung susah gelisah para rusing salaki leungit teangan awe edan jadi ustad ge kabawa GR aja saya jemput gelo hiji teh mana ngahina ka urang dua kali deui geus saan oh tong ningalian mereka dia mah bagian uing aja kilo gelas pan lumayan balik teh kieu terus nu penting mah bisa kieu ngaji ka ustad kahampangan lain kieu gitu ceh seri lah daripada di imah loba nunanya sia atuh nagih kunaon mah emok teh pangkeuling aya nu sok punya anyu ka mah emok aya nu sok punya anyu ka bangkeuling aya nu pamajikanna bawel aya nu salakina nguseup wae halus berarti loba duit eta teh kudu loba dukungan lamun ngaji meh loba doa matak mangpang hiji silatu nu tadi pertama sodak koel mu kohar kutanag kusen sodakoh matak salah kita titah nyantri dengan dicandung ya galak segitu laleles teh ngaji teh meh boga tata kram tina ngaco jadi ngaca jadi ngaci boga ilmu padi sugan we gartol ngaji ngagungkeun Muharram bulan Islami sing bisa ka tanah suci itu cukup ku amin cek da kudu daftar ka Mekah teh kudu make dukungan amun salaki hayang bageun pan disunatkeun dina anak teh kudu jadi jalmi lalaki anu mere mawe ka anak pamajikan dina bulan Muharram kudu leuwih biasana mere 20.000 jadi 200.000 eta teh kayang ibu-ibu kan bapak-bapak tekor hayang gaduh suami gitu jawab hayang gaduh suami gitu namun hoyong eceuna kudu loba ngosol suami teu hayang oge ku urang teh wawal-wawal nu hade mah bari ngadangukeun cariosan suami nanti ngadangkak ceuh oh batur ge sieuneun atuh cucu balik ngaji jauh kieu cuk salakina teh wae cenah bakal hideung Atar farfa bidomin wan siban pathan wajur kasran ka zikrullahi abdu yasur hamba Allah teh lamun teu ngaji sok takabur tina ngaco urang sing ngaca mending keneh poek terus caang daripada geus caang kapok mending keneh baheulana preman heula terus jadi santri daripada geus ayeuna pakaianna santri tapi kalakuan jiga mata termotivasi di mana orang daek ngaji sing jadi wasilah orang jadi jalmi anu naon anu husnul anu istiqom hargai ajengan pesantren nu deukeut wa fi
ikhtiarin la yaji'ul munfasil idza ta'atta yaji al mutasil. Pilih masjid nu deket, ajengan nu deket, pasantren nu deket, budak yatim nu deket. Nu beunghar kudu nyaah ka nu miskin. Danger nu sugih oge mata disebut sugih teh aya nu miskin. Dalalawanana beunghar teh miskin. Tadi nafada orang hidup dalam dunia kudu naon, kudu menghargai anu deket, masjid nu deket. Di masjid di muka masjid Al Jabar datangan, di masjid sorangan dari datangan Al Jabar di fotoan di masjid sorangan tadi foto-foto acan. Padahal imam mah yang dibawa ke masjid dan ngeunana ibadah di masjid bisa barisa sasarangan. Nah, di mana sare wae tuh. Mata lamun salaki pedegong kudu loba dikenyot dikendalikan nafsu. Nah, ulang ngagugu nafsu. Kudu arih nafsaka minat tadbir fama qauma bi ghairuka la tuqim bi li nafsika. Hirup mah kudu rileks. Kudu optimis, kudu berpikiran kritis. Ker bakal hirupna dinamis. Kalau orang kerjakan bisnis bereskeun lah bisnis eta ulah pindah ka nu lain bisi urang teh ayeuna geus pindah padahal sapaculeun deui teh emas urang keur ngagali emas nya bereskeun we heula tuh aya tuh jadi ayeuna teu aya wae tong putus asa teruskeun we terus sugan we eta bating sapaculeun deui eta emas teh dina fada ulah pipindahan kudu istiqomah mudawamah. Walaupun banyak rintang, walaupun banyak uji, paksakeun ku urang. Dan ngaranna ge ibadah ya perlu. Maka termotivasi di mana urang ngaji teh supaya naon? Atuh diajar tahajud. Pasantrenkeun kanu deukeut, budak teh meh dielmuan. Ngaji kanu deukeut, ajengan nu deukeut, urang loba nu beunghar. Sok ajengan teh papai pang gede-gedena pahala teh ka kiai ajengan nu suka uruk eja-ejahan bere kurang teh sarung BHS ajengan teh di ajengan dibere sarung urut nu maot dipake salat subuh teh ngajungjurigan entar di Bandung mah sok aya kasebut ustaz jujur aja nah ini mana juri-juri wae tuh jadi Mekah mah aja kunaon baleunghar kajengan teh menghormati nu adan ge digaji gajina 400 juta kabersan cing kuring aya travel haji umrah nu adan 400 juta mobilna Lexus mentak lamun ajengan di dieu teu boga mobil pangmeulikeun kudu beungan keur naon keur ngawuruk ngaji umeh teu kahujanan mentak di Mekah mah nu adan teh ngeunaheun da gajina gede di urang mah pan teu digaji ngahudangkeun sahur ge aki-aki we nu hutuna tinggal 3 coba di Mekah adan Allahu Akbar nikmat we da geunaheun da digaji coba di urang 30 poe bulan puasa nu ngahudangkeun sahur ge lain budak ngora aki-aki we nu hutuna tinggal 3 tinggal tilu maksudna masalah sahur waktos paratos jam udah malum tadi gaji atuh cek beda aja nu digaji adan awal jam 3 dah ngapri sebelum adan subuh masjid udah penuh berkah berjamaah di Masjid Nabawi Masjid ayeuna Mekah disebut ayeuna al-Muqaddul Mukarramah teh eta ieu mah adan awal oge ngomong mau udang tadi jelema bangkong racleng aki-aki meureun urang panasaran subuh wen udang wae aya nu udang aki-aki tiluan gebrus kana balong lain salat ngadon ti lelep cek aki-aki aing kagok edan adan deui jam 10 beurang Allah
nampo deui cek. Ingat kana qul Allahu somad. Sakampung teh datang kabeh nu mau bedog nu mau lingis. Ari aki gelo ada nu aya kieu cek aki-aki teh sia nu garelo main kana subuh sia teh datang aing keur latihan datang. Kata kade penting cek Imam Nawawi budak lahir ada hujan gede aya kuluduk kaki topan kaluruan aya juri salaki leungit teangan dan adanan di obat galau ada obat pusing obat nunagi bayar obat nunagi ada. Jadi ilmu teh di atas ilmu teh adab tata kram mata bulan Muharram kuatkeun tauhid ka Allah. Jadi mai keur bobogohan jiga nunya diuk ipet hayang ki ditahan hayang itu dipalastikan. Hari geus nikah bohong eta budak tilu salaki ngal ayeuna nonton TV euceung ngalewat perepet hitu. Cek salakina teh anjir kenal pot bitu. Jadi Allah mah babarihi khilaf berhitut mata ngajiga yang menang hidayah di Gusti Allah hitut paras gentong ya rangkat aynaya syauqan walitoibat darafat asyqan itu ila habibi tepuk tangan itu diseriuskeun kita besanes oge sami aya hiji jalma nu sok rajin netepan di masjidna Umar bin As. Unggal detik teh salat teh pemuda teh ngan fakir. Acu mun hiji-hijina bumi tos bade runtuh. Di tengah jalan pas bade netepan subuh dipegat ku hiji istri anu jajaluk. Nini padahal eta teh malaikat keur ngetes keimanan eta jalma. Eta nini nyuhunkeun naon Gusti? Cep, abdi teh nyuhunkeun bantosan. Putra-putri abdi teh kalaparan. Sur eta pemuda tong boroning anjeun kaula oge jalma teu gaduh naon atuh nu kudu dipasihkeun. Tadi teruskan salat berjamaah beres aya deui nini teh dinya. Akhirna dituturkeun dugi ka bumi.
bingung eta jami langsung eta pemuda di angawanana acukna dipasikeun kana jendela berijin kaayaan anjeunna kitu tengah acuk eta nini ngadoa mugi anjeun di pakaian surga satu segitu anjeunna kakuleman geus kulem ngimpen kadongkapan hiji istri anu geulis kawanti-wanti endah kabina-bina sore eta ayeuna istri saha anjeun sore eta pemuda kaula teh bidadari calon istri anjeun engke di surga terus eta nyanak naon ieu teh hidangan di surga apa sagarupi dibuka teh ku anjeun pek teh acuk hiji acuk anu sae pisan tos kitu gugah daruas anjeun satos gugah ngadoa ka Allah terasna tepan la 2 rakaat Gusti lamun mah teraras impenan teh pibojoeun abdi mah hoyong di maotan detik ieu maka ku berkana ngadoa eta istimewa sodako anjeunna langsung pupus lebet ke surga langsung disarangkan sareng bidadari surga jadi jelma ieu contoh nu beunghar sodako alus tapi nu leuwih alus jalma teu gaduh masih kene sodako jalma ayeuna sehat tahajud alus tapi leuwih alus ieu jalma geus udur geus teu walakaya geus ngicep-ngicep wae tapi masih kene ngalaksanakeun tahajud komo di bulan Muharram osok ku gaungi osok sering sholat sering ki'i oh itu bisa ki'i cek lagi mau minantu mitohan ninalin sholat kalau kahakur karena ngaduk kerek minantu nanti nukunut kok tema aku mitohana tema aku nini nana buhuntuan afuf itu lain sholat babi ngepet begitu aja atuh saya bahasa salah itu teh meremeh oke ya Humairo kabojok teh dan dia mah wahai bunga mawarku tercinta baca wasok salah laki disebut bunga mawar ya udah tuh pantas atuh pantas nage ece mah wahai bunga jawer kotokku tercinta hari hayang disebut bunga mawar cium ku salah laki bau jengkol kalau baru cerai dah akibat jengkel kalau cok jengkol kok seri lah bari nangunyar cek dan nu maot masuk di nu nangunyar heula tuh diomekeun sieun maot bener atuh tuh diomekeun atuh biasa we teh hirup nungguan kabeh ge geus lapar nungguan war geus tunduh nungguan sare terakhir mah nungguan naon nungguan mah maot urang atuh jalma aya proses ayeuna Muharram teh prosesna dosa dihampura dosa dicontohkeun ku Nabi Adam dipisahkeun diulihkeun ka dunia dipisah antara Nabi Adam sareng Siti Hawa naon dibaca anugerahna dipasikeun dihapunten ku Allah nyontohan ieu mah ngahampura dosa naon dibaca Robbana itu Robbana dolamna angpusana wa illam taghfir lana Robbana ya Robbana dolamna angpusana wa karena diri urang dina derek ngabdi rek tobat ka Allah tapi teu tobat beda ahli tobat jeung tukang tobat Allah resepeun ka jalma tukang maksiat tapi daek tobat ka Allah daek istighfar Allah teresepeun ka jalma anu ngaku-ngaku loba amalna tapi teu daek ibadah teu daek tobat ka Gusti
naon tobat teh seurkeun istighfar aya rezeki subhanallah aya kabingung la haula wala salaki terbalik genep minggu inna atoina ayo mana si telepon kemana wae ngomong teh innalillahi wa inna ilaihi raji'un betul inna atoina mana inna ilahi layak itu salaki leungit nah ganti dari payung geus kolot mah panah geus panah teh ruksak geus kolot teh beuki ruksak soca tapan teh di kacamataan mah selendris lamun teu deui naon katarak kacamataan ku naon meh teu ayeuna bekel teu kaburu lolong kacamataan ku ilmu jeung amal mung ngitung tina hiji heula ujug-ujug salapan lamun keur nyen pondasinya pondasi usahanya usaha we heula ulah ngitung kana untung lima can pondasi can beres geus mikiran kentengnya salah atuh mata hirup dalam dunia kurang sadaya kudu naon kudu diajar jadi jalmi nu berusaha istiqomah hese itu rek peupeus hate rek keur ngarasula mangarasula we hayang pasrah sapasrah pasrah teh hese cacak ngaji unggal poe rek pasrah teh hese keur lagu ngarasula mangarasula we salaki gergering geuling dipencetan kalah ka dipotoan cepret status ke nuju ngagibrit sekedap dege koit awewe edan sih ini ngali Quran bulan Muharram teh kalau kamu masang status we status batur ditinggalian aya nu kitu kepo aja kepo aja gitu. Jadi ruksak di alam dunia teh. Tangan ruksak, kaki ruksak, punya mata, telinga, hidung, bibir, bujur. Bener cek, bujur teh ruksak. Dari dunia ini panggung sandi. Tetap bapak-bapak lamun ningali nu geulis awet tingali suguna. Eta ekonomi hendak hidup pan aya wae nu kitu. Bisa wae glowing wajahna mah. Ya. Eta tetep kudu kagoda. Lamun lalaki ece kagoda ku lalaki kasep teu kudu. Da teu sampurna bating jeroanna mah bujurna hideung. Utah kudu peureuna ece nya. Tak ece gagaro wae kitu tadi. Kudu peureuna ece. Hayong tuh hayong kanu beungar we kawin teh. Kali-kali ka santri atuh. Moh neng tuh ka santri mah bodoh. Da ustad na ge bunga siali bodoh bae. Eta ka ustad disebut bodoh. Dua teh mana ngahina ka urang. Aing sakali deui ngeusan ya. Panjil mah geus mung ngaji, geus mung salat, geus mung ibadah, hayang na pasea we mung akur jeung dulur, mung akur jeung tatangga. Eta jelema hayang ka surga. Allah nyiapkeun surga karena kitu. Khususna keur jalma nu gelo. Eta lamun ibu hayang ka surga, mung ibadah. Buru-buru gerak tobat ka Gusti Allah. Naon jeung hayang gelo. Mata ngaji hayang cager. Geus loba istighfar we cenah. Tuh hayang cager ya hayang gelo. Astaghfirullah Rabbal baraya Astaghfirullah minal khataya Rabbi zidna ilman nafi'a wa wafiqna amalan salihan sadarillah gengertilah kematian pasti tiba renungkanlah baharilah hidup ini sementara Itu gak bisa oke calangap-calangap itu
kenaon cicing di dia cicing wae mah teungeunah salaki gitu diciuman ku salaki aja dia kieu cek salaki mah teu kunaon pamajikan teh setruk gitu mending siat mending setruk nah sakatu ngomong cicing wae bertobatlah kepadanya dari dosa kesalahan kembalilah ke jalannya luruskan dia tujuan jidna cing bareng atuh lo rek ni kabeh ya mun teu kaliwadah keur saurang lamun na keur sararea jama lain mah hayang teh ni we terus ngomong geus ni mata hirup mah yang senghar mah kudu loba nyonyo naon mari malato-lato musuk rupa-rupa wae nyonyo otas be nining sia teh aya cenining di dia mudah-mudahan cenining sing asup surga ngan maot ti heula doa amin badak sodako jualan kabeh bisi naon da geus maot mah euceu anu make baju warna-warni ge geus maot mah boeh atuh ayeuna kendaraan Alfa Toyota ayeuna Land Cruiser sagarupa anger geus maot mah make pasaran atau yang muda mati nu kolot maot nu ngora nu kolot nu beungan nu miskin nu gendut nu begang pemerintah ibu-ibu budak leutik ustad bagian ngurepkeun ustad nu maot mah euceu heula ke ustad ini atau we mudah-mudahan eta ustad cing maot meh teu loba geunggeurehan amin tol bang ngomong HP mata oke jadi terfokus tuh langsung disimpan mesin maot abi gaduh rehab pesantren ada 3 nu dibangun ayeuna Subang Ciamis aya nu di Cianjuang Cimahi rehab orang-orang yang gila itu di Subang ibu nu gelo teh lain nu dewasa wae ini orang kali ali SD tos gelo akibat Mobile Legend tadi si Otong ninggalin namanya aing keur ngaji terus saya tahu ninggalin Mobile Legend si Tayo tuh tadi ninggalin Mobile Legend lieur gelo budakna geus gelo komo indungna ge leuwih sadar atuh masih hayang gelo batur hayang cager euceu hayang gelo kaluhur genah cangkeun abi teh udur sebenarnya itu terpaksakeun we dah ke bisi kecewa tinggal ini terenyem kadenya lamun rek aya akang ka dieu parawan diharupnya ini katukang meh rada seger atuh nanaon lain mah tadi seungit bako kau pabrik bako di sana ada menyengat gitu cek baik bako ge jadi doa itu teh jadi duit ya para wali baheula mah ngalko daun kaung pak bisa tawasuk para wali zaman baheula mata kurang jarah ya orang Tanjung Sari di dia we yang Tanjung Buang teh panitia di Tanjung Sari tuh
yang naon Pangeran Sugi di dia kan jarah kan udah buat jarah teh yang kanu jauh hantam karena bos waktu ku pamijahan beli cangkaleng beralik deui ka Banten beli peuteui asin jamaroti ka laut tilelep di laut ari pangjarahan anu di Sumedang jadi jarahan-jarahan kolot sorangan dari jarahan-jarahan padahal syariat kalam dunia ayana indung syariat urang diangkat derajat ku Allah ku ayana doa nu jadi guru mata ibadah teh tuturut guru ibadah mah tuturut ulama mata sok ayeuna mangpang meung ulah ere kumaha nu kitu ieu mah di manuk we ayeuna bedegong ge manuk mah diurus ku urang jadi kandangan di kurungan dari para bante genep bulan teh langsung nurut teh kadang jadi baceo ai urang cek Allah teh fadkuruni adkurkum washkuruli wala takfur da teh eling teh kewe geus ngadenge naon ngupingkeun ayeuna manuk kuncuing sing paruridingnya sahanya rek maot jadi eling teh kudu ngadenge heula sirit pun mata kade kurang mah diajar kos para wali we baheula murah bacot murah congcot baheula mah jalma tara loba dalil kolot baheula mah tapi maca kulhuna 200.000 atau disunatkeun dina iana urang teh nyeureurkeun naon manseureurkeun maca kulhu 1000 tiap maleman Muharram dintenan Muharram insyaallah hajat-hajat urang dijabah ku Gusti Allah. Sa'duna fid dunya fazuna fil ukhra khadijatul kubra wa fatimatul zahra khadijatul kubra wa fatimatul zahra menyantuni anak yatim jeung anak-anak kafir yatim. Jadi jalma anu sok urus yatim deket Nabi sareng jalmi anu sok urus anak sakolahkeun pasantrenkeun. Di abdi pasantren yatim piatu mah gratis teu bayar. Dugi ka dikuliahkeun. Bisi ini gratis pasantren yatim. Anu sarena digawir eta mah. Ya lumayan digawir ge dah hirup mah daripada di jero kubur maut aja.
Terus naon deui kudu sering bulan Muharram bebe sok atuh barang qad aflaha man tazakka jalma bagja teh jalma nu daek bebe babakalan ke akhirat mandi wae maneh kunaon atuh genteul meureun ngeuretan ku make cel cok menjenguk orang tangga papai bisa nudun benghar mah tetangga bisa eueuh nu gering ka rumah sakit papai rumah sakit Gustira Metra Kasih Hasan Solihin nya kebelah ditu kita aja ya gitu tidak naon saminggu mau ukulingan we menjenguk orang yang sakit kayak 8 poe euceun nu maotna terjadi perpecahan antara suku roromeheun nah so tuh gitu insya oke ya malam yaskur qadran ni'am faqad ta'arada di zamaniha jalma nu teu syukur sareng batailah maka ieu jalma bakal dielingan ku Allah kulobana musibah dibere beunghar tapi teu daek syukur ka Allah ke dielinganana ku Allah kuloba musibah aya jalma beunghar tapi penyakit teh hitut wae kapet plot teh teureun aya geulis kasep busiat wae kenaon geulis kasep oge busiat wae tukang ngamera ge da leuleus nu ngambeul wae liang tai mah tuh seuring tukang ngamera na Maka pawawan ngulem pribados insyaallah pawawan ngaluarkeun 500 juta dina wengi ieu bakal datang 500 miliar barokah. Amin. Asal bener we sakitu. Ari mere naleutik menyaleutik deui we. Nya kudu puguh cenah naon gitu. Ade Astrid ge jeung gerengsengna 35 juta pecen. Ada asti itu teh ka ustaz sok nanyakeun heula. Emangna ustaz teh cireng ada cek. Mikir saeutik atuh. Anu barokah ditawar aneh cek. Ajengan komo anu teh bulan Zuli ayeuna akhir. Bekara aya razia tiap-tiap pengkolan teh. Di mana-mana. Ngaji di Cianjur razia di Raja Manalah. Abdi ge di razia cek. Hai kebetulan di situ teh di Cipanas teh dibere sayur genep karung. Terus eta ayam sajodo ketok di jalan teh. Bolu genep ece. Alhamdulillah. Pas abi kulem ka kuping gua di balai nih. Wow, razia besar-besaran. Dibukaan pas rek buka pantauan abdi. Mana ieu? Di mana ieu pengajian? Mana ajenganna? Itu Pak cenah katinian ku sayur. Udah loba weting mah tuh cek seker sare jadi gubuk lebar segitu teh gugal abi pake aduh sinakan punten malah teh sanes akak kersan abi submisi di Polda Jabar sasasi sekali ngawas polisi bin Rohtal terangan ke abi polisi nanti tah teh bagikeun ka anggota bolu dua lah kita beres tuh alhamdulillah terkena razia. Naon sababna? Aya bolu, aya ayam, aya sayur. Ieu mah ngingetan gitu. Kan wajar. Bisi ieu make poho eueuh teuing mah nu geun teh bungkus. Eueuh teuing mah uci ngebungkus. Tung itu ngukut berkah. Naon ngukut beurit beurit mah teh kukut geus datang. Tinu sugi, tinu beunghar, tinu miskin beurit mah loba we anger. Tuh, sorry we cecet. Siga nu teu boga beban ieu. Sakitu mawa badan ge beratnya cenah. Halo, Akbar mata kade. 500
dimana orang hirup hayang barokah sok tahajud sok ilmuwan salaki teh papantes rek salat teh kopi anak gitu ke salaki tukang dagang kopi anak kieu ke jadi payu ini kopi anaknya yang sok gitu namun salaki tukang gaplek gitu ke tukang gaplek balap kena pae jadi nu panglana pae itu tukang gaplek kalau tukang ngusir gitu tarang gitu cing nong pas si sangu teh peletuk kan kieu mata nguseup aja sareng haro kieu we terus rek guru sabar ka tukang nguseup wong rek guru sabar ka tukang nguseup rek menang rek henteu kieu we terus cengkat teh kieu we jadi terus aja digotong mah sampai atuh tisuk-tisuk lu bikin ka magrib kieu terus tapi kuat teh tapi dari bagian mah tengah nyangut-nyangut pasti ngeupana mahal oge mantap urang kudu ridho kana naon kana bagian ti Gusti areh nafsaka min at-tabir fama qauma bi ghairuka la tukimpi di nafsika ulah yang bagian batur ulah yang rezeki batur dajal mimah tos kagungan bagian masing itu kudu sirik dari urang aya hayang dis ayeuna hayang ka hiji awewe hayang ka hiji pamengajana waktu da mabeuna masih kumaha we ye urang terus musuh ge upah nu mahal teh menang-menang hayang ka hiji awewe bere mobil bere imah bere tanah anggar we teh menang-menang jadi bagian tapi bagian manguseup selom ku meremeh guri wieu deui ratos bagian atak sagala rupa ge teu guru naon nu loba cantang tu su ayeuna cukup anu ku ayeuna saeutik cantang tu kurang jadi intina kudu naon di atas sabar kudu daek syukur jalma kafir bisa sabar tapi syukur cantang tu jalma Islam bisa syukur leres teh jawab heula atuh leres teh ya mantap ge mudah-mudahan we urang ku berkah bulan Muharram sing dihampura dosa. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar atina fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Cung sanoyong hadiah cung. Ya hadiahna izajah sholawat supaya gampang nyen imah. Sareng usaha lancar baca sekali teh salat. Iya alamatnya pesantren ayat 3 kayak di dia alamat menuju pembangunan pemiloba berit disimpan di dapurnya meloba bangsa tengah imah kita di tengah imah pas bangsa tasuk teh balik deh nah sebabnya di imah aja na paling ngenana lawangan loba berit di dapur hitung-hitung lawangan loba berit ngukut ku ustad ditanya kucing ucing ka ustad aya minyak nah minyak ajaib upami aya nu bawel oleskeunna kana bigirnya 2 menit meruluk jeung untu-untuna upami suami leuleus aja diolesna teh ka tengah ka dieu kita ngagepluk lagi jadi lato-lato oh ka dieu sanoyong kencung ya hadiah dipasihkan ke Rana mana Rana tapi Rana nini ya mah Rana itu ngesok dia mah menang hadiah mah dia kalau dia udah mau dikuku mah tuh mission malah nanti dia kemarin kita tuh naik karena panggung maut ya itu jadi cuma itu tuh nonton auhan tadi ya menang hadiah doan sok dia doan jadi cuma so
tereh maut waman mu'ammiruhu nunakisu afala yakil kayak disawer ku akang tenang we ciri-ciri jalma anu bakal dicabut ku Allah teh sagala dikurangan mana cirina jalma kudu hati-hati sing hati-hati mawa ngora sing hati-hati mawa kolot sing hati-hati mawa beunghak kade sing hati-hati khairun nas man tala umruhu wa hasuna amalu panghade-hadena jalmi teh jalma panjang umur hade amal lain seserian wae setentin atuh cicing gentin pisan genut kalau bating pinang meureun hafalannya what is your name sana mi Rafiq hati aja Lilis is ada suami tak aja aduh aduh masih ngeraya aja hah jawab oh bener itu ayangnya paksakan ngekeuyeukeun komo ayeuna malam Jumat wawal nya kadenya awewe mah kudu loba nawaran nya kudu loba nawaran salaki leuleus di bulan Muharram wuduan ku ceuk teh salaki leuleus teh wuduan lain ti poporongos wae ka salaki teh rumah tangga aing jeung maneh geus 18 tahun meni eueuh kamajuan ceuk salakina teh sia yang maju sok ku aing di rodaan wudu eti entin wudu ieu wudunya wudu sok wudu aja ayeuna wudu salaki leuleus teh melihat obat kuat malam Jumat teh salakina meuli kuku bima pamajikanna meuli sari rapet pas ditinyu gelas tepat tukur cok salakina minum sari rapet pamajikanna kuku bima atuh nipu tengah penting salakina rapet hese kieu pamajikanna jer-jer dosi-dosi salah obat yang sisirian wae teh bukan salaki mun geus cicing atuh hiji jalma tereh maot teh ece kulit tos kari haripun hati-hatinya dua titingalian teh runy nyam saudara runyam atau tos ningali abi runyam teh teu biar runyam ayeuna teu ya ini 7 mulut ya oh katilu ciri jalma teh maot hati-hati ti ayeuna sagala dikurangan waos tos mulai ompong sombong can ngomong wae atuh teh kalaka wah kalau ditutupan huntu pernah geus kitu ti dituna tah ciri jalma teh maot teh waos geus marurang buru-buru tobat ti ayeuna mumpung bulan Muharram obatkeun doa Robbana atina kolamna atina geus kolot masih tungilna we antem masih atina itu urang teh jadi kudu naon kudu robbatun fil khairi khairin wa amal sing robbah sing resep kana ngaji bisi kabur di pangajikeun muka opat ciri jalma teh mote huisan geus huisan atos ini aya kabeh ieu mah rek ceula rek ceula satu sultan di ayeuna rek ibu rek ustad heula Pak Ustad aduh ya cek aing oge urang dieu ada saropan ka ustad ke ditah modar urang teh kudu kagegeloan ku
ku ustad sanu hayang ka maneh aing kagageloan ku ustad sok ngaririweuh diri hirup teh kagageloan ku ustad kagageloan mah ku Gusti kagageloan mah ibad kagageloan ku ustad oh benar cenah komo ngaji buah salaki kori cenah rek nanaon teh kori we terus rek nginum Coca-Cola seperti limun bintang 7 da salakina kori rek sareng hayu geus da salakina kori kalu ngarokok dulu teh mal deh ku pamajikan kolek ngarokok jarum coklat cek uing oge tadi ka dieu lain ngaji duaan didinya leuwih ayeuna bari nangtung kita pada deket-deket ngaji kalah ka jauh-jauh mata riweuh dina rolol ceun urang mah di dieu di bade ieu kosong dar hayang nu jauh ai lagu si ceun naik kana panggung karieu kabeh geus kuhurana eueuh kumaha deui atuh hirupna mata kudu ngajaga nu penting nyata salat sodakoh kudu ngajaga 17 waktos naon waktos lohor 17 oh Agustus baiklah mati kudu ngajaga panca indra siapa sudah geus kolot noong geus eta yang turuisen tujuannya adanya mantap muharaman oge pangwawan belum abdi rumah name barokah usaha name barokah kampungna barokah mantap supaya orang istiqomah maot husnul khotimah doa maot husnul khotimah Allahumma barik Aisan salakina maot Aisan salakina maot geus ceuyeuna barangakan wae rek maot ke dahar heula atuh nu ngagotong teh balurateun di rupa-rupa wae ceuyeun mah nya doa ngusir jurig sieun aing mah hayang syare mah aya kada jeung bener teh itunya adanya oh nya adanya baru sepertikan epitamala kagegeloan ku tuh menang hadiah langsung dipawawan tepuk tangan oh mau makan teringat padamu mau minum mau tidur oh baik ari kajengan cing sopan oh kekasihku gitu nih ubaiku sanu hayang ka maneh ni sok GR hirup teh
ku menangis karena ku menangis karena nyeri usaha. Jawab usaha. Pak Ustaz. Ini teh panggil kakara ini disebut nyeri hati. Sok riweuh. TBC tekanan banti cinta. Meh menang di jodoh ceu. Aya amalkeun, meh loba duit ceu. Amalkeun. Minyakna teh sisa laki leuleus olesnya ka tengah cenah. Jadi kayak ngagepluk jadi lato-lato. Dibagi dua terus nanya. Suekeun. Sapotong ewang ceu. Kalau tuh ceu ka dieu ceu ngalewat ceu atau cicing we di dieu hareureun nah. Tuntun buru-buru atuh. Oh kan jadi we ngajingjing naik kana panggung mah. Oh malah mun teu nurut mah ngajingjing berarti. Mah tadi kudu nurut aja. Kan tiris mah da usum. Kage sakedeung deui haneut. Eta mudah-mudahan urang ku barokahna ieu Muharram sing dijantenkeun bulan perubahan. Anu tadina kirang lancar usaha jadi lancar. Tadina kurang sehat jadi sehat. Tadina ayeuna loba musibah jadi datang barokah. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Nah, ieu urang ngaoslah sholawat ayeuna hayang qabul. Ieu sholawat khusus kanggo pangeling-eling urang teh inget kana maot. Nah, ieu bagikeun di ewang gadah-gaduh di bumi supaya tolak sihir. Sedekahan kanggo pembangunan masjid. Insya Allah menuju dibangun di Subang mengak sedekahan. Insya Allah bakal jadi kepesan gedung di surga. Sedekahna anu 10.000, anu 20.000, anu 100.000. Anu teu mau duit mah cek ku geulang mah saha itu. Teu boga duit ku HP we. Ke dijual ka konter. Teu boga-boga teuing mah atuh gadekeun eta baju hiji. Penting mah diajar sodako. Da sodako anu utama mah anu maksakeun. Da teu dipenta mah hese urang. Padahal dawu mardokum bis sodako. Ubaran penyakit anjeun ku sodako. Aya ku dokter teu sembuh-sembuh. Tapi ku sodako, mencit domba, mencit hayam, mencit sapi, eta jadi daman. Komo mere mawe ka jalmi anu meryogikeun jadi daman. Alhamdulillahirabbil. Nah, maka dibuka di YouTube ceramah teh. Ceramah Kang Ubay channelna Kang Ubay channel atau Nafi Rodotu Ulum Media magi pesantrenna Rodotu Ulum. Ya, sok silakan jang. Bagikeun jang. Anu bade sedekah sing dipasihan rezeki anu barokah. Anu teu sedekah meureun nikmat turu dan pedit teman. Turu dan pedit mentongnya.
salawatna disebut salawat nurul kiamah ku akang dijajahkeun azaztuka sordayana sadayana qabil tu azaztuka qabil tu al-fatihah. Ar-Rahmanir-Rahim. Tahun ini ya orang disawer siap disawer tapi sambil salawatan salawatna salawat dahuni